ganti sofa baru karena sofa lama geus bodol. Nah jadi caritana bisa didelenya dak ieu kursi aing geus bodol atuh heueuh di sarungan geh nambah-nambah bodol bae ai bodol jerona mah. Laju mau tidak mau ieu kursi kudu dipiceun atuh heueuh ja aing geus bodol mah garati ditambal bae geh ieu jerona nya handapna ditambalan bae terus bae atuh bodol deui aing geus buruk mah buruk bae. Laju mah ieu aing memutuskan untuk beli sofa baru atuh heueuh henteu bagus-bagus amat lah dak sofa murah ieu ngeun kuta bae setidakna mah atuh ulah ngagebros teuing bae ja ieu lumayan bae nya heueuh sak ieu mah cik aing mah tadi di unboxing dak sofana. Laju ieu caritana meunang bantalna dak bantalna meunang 2 haju aing salpok di deuleu-deuleu ieu mah hiji putih horeng ge ieu mah bantal biasa dak heueuh jeung sare meureun bonusna bonus. Ieu mah bisa dijadikeun kursi bisa dijadikeun kasur tah tapi di dieu aya sukuan dak nya geus di unboxing mah ulah poho di dieu ge tah nya dongki ya bisa dikorsikeun bisa dijadikeun kasur oge tah di dieu dak sambil urang ieu teh meratap-ratapi merasa-rasakan atuh heueuh ngeunaheun hela lembut teh lumayan ieu jeung rebahan mah tah bahanna ge alus beh pokona mah ngeunaheun hararaneut dipasang dak ieu si sukuna atuh heueuh tah bisa dijadikeun kursi bisa buat santuy-santuy pan lumayan bae.